diriwayatkeun anu sadayana tos pada terang anak Alqamah anu sahabat Kangjeng Rasul Alqamah teh eta Alqamah teh kana kasirul ijtihadi fi taati eta Alqamah teh jalmina nyaan-nyaan dina taat ka Allah sahabat atunya nepi ka kasebatna ke mina sholati ahli sholat nya tongroning anu padu nu padu nu sunat terus kumanehna wasaumi jeung ahli puasa wasorakoti ahli sorakoh sorakoh nagilin 1000-2000 gede nya lila eta Alqamah teh pamalito wastada maroduhu dibere gering ku Allah nepi ka geuringna teh ripuh nepi ka ujungna keur sakarat nya dibere gering mah kusabab kitu pa arsalat imro'atahu ila rasul nya da meureun istina teh teu pugu pan urang sok kitu geuning ketika urang keluarga urang keur sakarat sok neang ajengan sok neang ngarti tah eta kitu keur teu pugu keur sakarat teh lumpat eta istina ka Kangjeng Rasul erek wawartos hayang paninggalikeun nya kitu tah Ina jauji Alqamah pinaki tos dugi ka Kangjeng Rasul cek eta isti punten Kangjeng abdi teh istina Alqamah ayeuna teh Alqamah teh keur sakarat hayang paninggalikeun Kangjeng nya ieu sakarat teh terus-terusan ngaleupas henteu cager henteu aya kakakan nya kitu tah Alqamah nepi ka paarsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul ngutus ka tilu sahabat Umaron hiji Sayyidina Umar wa Bilalan kadua Sayyidina Bilal wa Suhaiban kadulu sahabat Suhaiban wa qala Kangjeng Rasul itunya imdu ilaihi palakinu ahli syahadati sok cenah berangkat anjeun Umar Bilal Suhaiban ka Alqamah geus nepi ka ditu tuntun ku anjeun dua kalimat syahadat dikiran panjeun sina nuturkeun hayang tareh ngalipaskeun nyawa mah cek urang kitu nya kasarna mah paja'u wa ilaihi fawajadu binaki pas berangkat eta sahabat tutiluan kasina Alqamah bener eta teh keur sakarat terus paja'alu yulakinunahu la ilaha illallah terus didikiran cok cenah tuturkeun cek urang mah cenah Alqamah sok tuturkeun kaula la ilaha illallah eta Alqamah titah nuturkeun dikir tah nuturkeun dua kalimat syahadat teh walisanuhu la yantiqu biha eta letahna teh bisa ngucapkeun ngabetem we ngomong sahabat nya getol ibarat tapi teu bisa nuturkeun dua kalimat syahadat teu bisa nuturkeun kalimat la ilaha illallah nya nepi ka eta nu tiluan bingung pa'arsalu ila Rasulullah terus dokap deui windi ka Kangjeng Rasul sabab ieu Alqamah teh teu bisa ngucapkeun dua kalimat syahadat wa wartos deui ka Kangjeng Rasul kitu yen ieu Alqamah teh teu bisa nuturkeun kana dikir lapan la ilaha illallah faqala sur Kangjeng Rasul hal min abawaihi ahadun hayyun nya cenah cuma cek urang mah kaduheun teh cenah ibu rama anu masikeun yang gimana nya mana masikeun yang gimana kaduheun teu kila diwaler ya Rasulullah ummu kabiratu sini aya cenah Kangjeng ibuna ngan kabiratu sini ngan geus kolot geus pikun aya cenah ibuna eta hiji deui parsala ila Rasulullah terus Kangjeng Rasul cek urang mah datang ka anu jadi ibuna Alqamah teh terus dongkap ka ibuna wa qala Kangjeng Rasul laha ya umma Alqamata asdikini wa in kadibtini hei ibuna Alqamah sok kaula rek nanya jawab ku anjeun ku jawaban nu jujur cek urang ulah ngabohong sok naon cenah Kangjeng kae pahalu waladiki Alqamata kumaha cenah pertingkah anak anjeun nu ngaran Alqamah teh keur waktu di duniana kumaha cenah tingkah lakuna teh qala cek eta ibuna ya Rasulullah anak kaula anu namana Alqamah teh kasohor kasolehanana nya kasohor kasolehanana kasiratus salat loba salatna fardu sunat bukuh anu rawatib tahajud duha mah eta mah geus kabilangnya getol salatna kasirus siami loba puasana kasirus sedekati loba sedekahna tuh bener nya qala Rasulullah cek Kangjeng Rasulullah bener kitu cenanya pamahalu kamahu kumaha cenah antara anjeun jeung anak anjeun nah
Kitu teu aya masalahna naon kitu naros. Qala cek eta ibuna ya Rasulullah ana alaihi sakitun sabenerna mah kaula teh ngewa teresep ka anak kaula anu ngaran Alqamah. Sok sanajan cek batur loba salatna loba puasana loba sedekah tapi tetep hate abdi mah cenah teresep izin deui ka Alqamah. Ya, izin we. Qala cek Kanjeng Rasul naon cenah make kitu aya naon kitu make izin pancet batur mah ieu teh soleh tapi ku anjeun make diizinan. Qala cek eta umina ya Rasulullah kana yusiru jaujatuhu waya sini lain cenah Alqamah teh bener eta kasolehanana ngan sewaktu hidup di alam dunia manehna mah sok mentingkeun pamajikanna daripada kaula. Pamajikanna mah hayang anu dilaksanakeun buru-buru. Tapi ketika kaula berampentak karade ngalaksanakeun, cek urang mementingkeun pamajikan daripada ibu ramakna. Eta mah tak jadi ijinna teh cenah cek ibuna. Ya bener eta ge salat mah loba ibaratna geto soleh. Ngan eta hiji nepi ka abdi mah cek eta ibuna hate teh teresep ka Alqamah. Ya. Qala cek eta Kanjeng Rasulnya teresep cenah kitu tah. Begitu nya. Qala Rasul qala sallallahu alaihi wasallam sur Kanjeng Rasul inna saratu Alqamata hujibali samun ya Alqamata ani syahadati oh ieu teh paingan ieu anu matakna halangan letahna nuturkeun dua kalimat syahadat teh ieu ka izin anjeun kanu jadi anak anjeun nepi ka anak anjeun ayeuna teh teu bisa ngucapkeun dua kalimat syahadat teu bisa nuturkeun lapan la ilaha illallah nepi ka ngonci letahna teh ieu sababna teh kapanggih ku Kanjeng Rasul ku sabab anjeun izin geus kitu kumaha ya Bilal Bilal pada Bilal dinya ya Bilal untuli wajma li hataban ya kasiron geus Bilal aya mah tong hese kumpulkeun suluh sing loba ya kumpulkeun suluh sing loba qala cek ibuna punten cek Kanjeng ieu wa matasna bihi yang naon cenah Kanjeng we eta suluh mari dikumpulkeun kitu yang naon kumaha saur Kanjeng Rasul qala ufriquhu binat beuleuh we cenah apa teh mah urang beuleuh we cenah ya urang beuleuh nya kumpulkeun suluh duruk suluhna langsung asupkeun Alqamah teh kana eta sini nya qala cek eta ibuna ya Rasulullah wa waladi la yahmilu qalbi antuh nari baina yada aduh cenah Kanjeng aya gitu-gitu teuing mah hate kaula teh moal kuat nempo Alqamah anak kaula aya duruk kitu mah sedih kurang moal kuat lah nya moal kuat tingalina kumaha saur Kanjeng Rasul qala Kanjeng Rasul ya ummu Alqamah inung Alqamah fa adabullahi asadu wa abqa siksaan Allah mah leuwih ti kitu beratna siksaan Allah mah langgeng deui moal aya tungtungna nya aya tungtungna fa inna saroki ayya firallahu lahu pardi anhu tah lamun dina kretek anjeun Alqamah hayang dihampura ku Allah maka sok ku anjeun hampura Alqamah nya Alqamah hampura ku anjeun lamun pan cenah tadi ulah diduruk ku seuneu dunya engke mah seuneu akhirat leuwih ti kitu ngalamun dina kretek anjeun mung Alqamah dibeureum dina gitu belum dinasieun maka sok kretegkeun ku anjeun atanapi hampura eta Alqamah atanapi cek urang mah itu ridhokeun Alqamah nya pawaladi nafsi biadihi sabab kaula demi Allah cek Kanjeng Rasul nya demi Allah pala yantaqimu bi sholati salatna Alqamah moal aya manfaatna wala bi siyamihi saumna eta Alqamah moal aya manfaatna wala bi shadaqatihi shadaqana Alqamah anu loba teh moal aya manfaatna madumti alaihi sahiqatun salaki anjeun masih kene bendu ka Alqamah moal aya manfaatna dibeuleuh mah teh nya gitu ya Rasulullah cek eta ibuna fa inni usyhidullahu ta'ala wa malaikatihi wa man hadarani minal muslimin Kanjeng Rasul usyidu saksian nyaksikeun kaula
Kitu ka Allah Subhanahu wa taala wa malaikati jeung ka malaikat wa man hadarani minal muslimin ke sakjeun nyaksikeun sakabeh saksian sekurang nya saksian ayeuna kaula rek ngahampura ka Alqamah demi Allah kaula rek ngahampura ka Alqamah kumaha sareng Kangjeng Rasul nya faqala sareng Kangjeng Rasul intaliq ilaihi ya Bilal pangdur hal yastatiku ayyaqula la ilaha illallah amla ya Bilal coba anjeun datangan Alqamah coba teh ku anjeun nya tingali ku anjeun bisa teh Alqamah ngucapkeun lapan la ilaha illallah henteu nya bisa teh henteu para ala amu Alqamah takalamat bima laisafi qalbiha hayat bisi ibuna nyebutkeun di hampura teh sungguh tunggul bisi teu parat kana hate nya sabab bisi era lamun Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat bisa dikir mangka eta ibuna bener tos ngahampura ka Alqamah nya pantolaku Bilalun bener berangkat si Bilal pasami Alqamah ngauping kana dugi ka ditu teh bener Alqamah teh ka kuping ku si Bilal ngucapkeun lapan la ilaha illallah faqala saur si Bilal geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah langsung eta Alqamah pupus santos itu saur Sayyidina Bilal ya haula'i insuh ka ummi Alqamata hajaba lisanahu ieu he jalma-jalma sanyanyana bebendu indung Alqamah teh ngahalangan kana letakna ngucapkeun 2 kalimat syahadat wa inna ridhoha atlaqa lisanuhu ridhona ibun Alqamah teh nyata ngalancarkeun letahna ngucapkeun 2 kalimat syahadat cuma mata terus Alqamah teh pupus biyaumihi dina poe harita fahadara Nabi sallallahu alaihi wasallam terus Kangjeng Rasul ge tos pupusna dongkap ka sina Alqamah nya heuti dongkap ka sina Alqamah pamaro bi Gusti terus Kangjeng Rasul marentah ka para sahabat sok ramanyana nama arusan nya wa kapahi sok puntel summa salat terus Kangjeng Rasul nyolatan ka Alqamah wa hadrodapnahu terus Kangjeng Rasul ngiring ka pakuburan hadiran di pakuburan nya ngadiran Kangjeng Rasul cuma koma ala sapiri terus kobrihi terus Kangjeng Rasul santosna eta dikubur Kangjeng Rasul digigireun eta kuburan cek urang mah pakola nyarios ya ma'syaro muhajirina wal ansori hei sahabat muhajirin jeung sahabat ansor man fadhala sahabe jalma anu ngagungkeun jauh jatuh ka bojokna ka istrina itu umi palahi tapi kitu ngagungkeun ka pamajikan tapi henteu ngagungkeun kanu jadi ibu ramana gitulah teh urang. Jadi leuwih keneh ngahormati leuwih keneh nurutkeun pamajikan daripada indung urang gitu benernya. Indung urang mangka ceuk eta Kangjeng Rasul laknatullahi wa malaikatihi wan nasi ajmain sakabeh laknat Allah jeung laknat malaikat jeung sakabeh manusia ngalaknat ka eta jelema. La yaqbalullaha minhu sarfan wala adlan salagi eta jelema itu nya tobat Allah Subhanahu wa taala nya tuh nya eta teh layak parullah min sarfan ibadah anu farduna ibadah anu sunatna teh ila ayat muali tarimat nya muali tarimat ila ayatuba ilallahi azza wa jalla terkecuali merenang tobat ke Allah Subhanahu wa taala jeung minta ampun minta hampurakan jadi ibu ramah. Jadi kesimpulanana nya karek tilu dina ruangan hisab teh nu dihisab teh hiji anu bakal dipertanyakeun dina ruangan pertama teh salat jeung zakat dina ruangan kadua anu bakal ditanyakeun teh kumaha urang nurutna kana hawa nafsu nu katilu nu bakal ditanyakeun teh geus dibikeun can hak indung bapa urang ti urang nya. Insyaallah kapayuna panginten itu 10 sadayana insyaallah kapayun bakal urang carioskeun nya. Kirang sareng langkung hapunten nusulkeun boh kiri ceresan sim abdi lepat eta makabaran sim abdi upami aresna sallallahu taufik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.